ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya'lim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Coba imut pensin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna qaulaka hadza yudahi qaula man yuridu ayyasbira faqihan fi ulumiddini min ghairi ayyudarrisa ilman wastaghala bil batalati wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala ayyafidhu ala qalbi minal ulumi ma afadahu ala qulubi anbiya'i wa awliya'i min ghairi juhdin wa tikrarin. Gitu alam jeung kanyaokeun ku anjeun kama qala ieu dawan Imam Ghazali anak qaulaka kana sanyana ucapan anjeun hada anu ieu ya judulna dawan Kanjeng Nabi anu kamari kudu sieun wa iya kantakulu ay antakula nyarios maneh ya kana yen sanyana Allah eta baguran kurnyahan yang ngahampulalah kana dosa anu maksiat jeung ngahampangkeun kana eta dosa. Ana qaulaka kana sanyana ucapan anjeun ieu eta yudohi anu nyarupaan qaula man yuridu jadi maf'ulnya qaula man yuridu kana ucapanana jalma anu boga karep ieu si jalma ayas biro kana jadi ayasiro kana jadi ieu si jalma teh eta faqihan jadi ahli fikih fi ulumiddini dina pirang-pirang ilmu agama min ghairi ayyudarrisa halna teu belajar ieu si jalma ilman kana ilmu gitu. Jadi seolah-olah eta si jalma teh ngarepkeun kana hayang jadi ahli faqih, ahli ilmu nya dina agama bari jeung diajar henteu pasantren embung kitu nya. Tah eta teh libat kitu nya sarua jeung ucapanna jelema anu karep kitu tah sakarep-karep gini nya pasantren mambung tapi asal geus pangjagona kitu nya kitu dina naon ngaran teh yuridu ayas biro faqihan geus diga ahli faqih be nya ulumuddin dina pirang-pirang ilmu agama min ghairi ayyudarrisa padahal mah manehna masantren henteu kitu nya gapal awamil jeung jurumiyah acan tapi lagana ngomongkeun agama jiga pangpinterna tah dir ibarat pas kitu cenanya amun teh mah urang ngucap sapotos tadi nya keur mah urang teh dosa nya loba aju kitu nya ngahampangkeun da Gusti Allah mah mabageran Gusti mah nya ngahampura ka jalma kana dosa anu maksiat alawara kitu ibarat kitu hayang jadi ahli fikih ya jadi ahli fiqih, ahli faqih jalma ngarti anu bisa ngatur dina syariat agama. Nah, lamun ahli tasawuf bisa ngatur kana urusan teh fi ulumiddin dina urusan agama bari jeung teu diajar heula teu masandren jeung urang kana ilmu eta nya wastaghala jeung katungkul ieu si jalma bil batolati kana pangangguran nya biasa nya katungkul teh kana batolah kana pangangguran nya tapi we ngomongkeun urusan agama jiga ngaluwihan ajengan jiga ngaluwihan ahli ilmu kitu tah eta teh jelema anu model kitu teh dir ibarat anu tadi kitu nya
ibarat anu ngucapkeun Allah mah maha bager, Allah mah ngahampura kana dosana anu maksiat parijeng ibadah teu doraka ngeureuyeuh tapi nyarios kitu. Tah kitu. Ibarat ilmu kitu, ibarat ilmu pesantren baju jiga pang ahlina nyaritakeun agama. Wa qala lan nyarios ieu si jalma innallaha karimun rahimun qadirun. Da manehna teh nya ieu si jalma teh ngucap kitu bahwa Allah mah ada mah bager teu cerewet kitu nya. Rahimun tur welas asih ka hambana. Tak urang doraka oge da Allah mah nyaah mah nya Allah nek nyiksa ka jelema doraka kitu. Jika bener ngomong emang bener Allah mama bager mahanyaan kanu doraka bener gitu kan salah dina posisi aturannya teu taadum geus kitu teh nyarios kitu nya sabab lain dina ahlina nyarios kitu innallaha karimun rahimun qadir. Da Allah mah kawasa bisa wae ngasupkeun ka surga ka jalma anu doraka hadir asa geunaheunnya emang bener qadirun Allah mah kawasa mun teh mawan kawenangan Gusti nya eta ngasupkeun ka surga ka jalmi asih ngalebetkeun ka neraka ka jalmi taqiyun ka jalmi takwa emang Allah kawasa gitu ngan lain hak manehna nyarios kitu nya gitu eta teh gagampangan kitu gagampangan eta teh nya gagampangan innallaha karimun rahimun qadir emang leres tapi salah nya jadi ibarat tadi cek Imam Ghazali mah diibaratkeun ka jalma anu ngarepkeun jadi ahli fikih tapi teu masantren acan nartib dia teu begung kitu nya tasrifan ditanya tasrifan teu apa dia tanya ngerab teu nyaho tajwid gitu bener gitu tapi jika pang benerna ngabahas agama eta teh ibarat kitu cenahnya wa qala innallaha karimun rahim nya gitu ahli doraka nu nyarios ala ayapido kana maparin Allah ala qalbi kana hate kaula gitu minal ulumi tina pirang-pirang ilmu ma kana perkara apa do anu parantos maparin Allahu kana eta perkara ala qulubi anbiyaihi kana pirang-pirang manahna pirang-pirang nabi Allah wa auliyai jeung ka pirang-pirang walina Allah min ghairi juhdin alna teu bari kapayahan wa tikrorin jeung bulak-balik wa ta'alumin jeung diajar heula wa huwa nari eta omongan teh eta ka qauliman saperti omongan jalma man yuridu malan anu mikahayang eta si jalma malan kana harta payatruku maka ninggal ieu si jalma al harosata kana tani wa tijarota jeung kana dagang wal kasbi jeung kana kasab wa yata'attalu jeung nganggur ieu si jalma gitu. Yang ngucap di atas si jalma teh Allah mah bager, Allah mah welas, Allah mah kawasa. Kana yen maparin Gusti Allah kana hate kaula nyeun teh mah kaula dibere ilmu kanabian nya kana pirang-pirang anu parantos maparinkeun Allah kana hatena pirang nabi awasaeun Allah mah. Kitu wae jeung ka pirang-pirang walina Allah minggu dijin teu susaheun teu payaheun kitu nya. Omong teh meni asa geus geunaheun kitu. Watikrorin jeung bolak-balik jeung anu ngaran teh wa ta'alumin jeung diajar heula wa huwa alna ari eta omongan teh ka qoliman yuridu saperti omonganna jalma anu hayang harta tapi ninggalkeun usaha hayang beunghar hayang loba untung tapi teu dagang-dagang acan wal kasbi jeung kana kasab wa ta'alu
jeung nganggur eta si jalma kitu nya ngahaliwu benernya ngahaliwu jadi teu sesuai omonganana kana prakna gitu. Nah gitu emang bener omongan mah gitu ngan teu sesuai aya haknya dia gitu ya, emang bener Allah mahnya maparin Allah kana hate na jelema kawasaeun nya tina pirang-pirang ilmuna para nabi anu dipasihkeun eta ilmu teh ka para nabi kan pada asa luhur teuing lain asa deui nya asa culangung we kitu nya mun teh mah nyaritakeun kitu Allah mah kawasaeun nya mikeun ilmu nabi ka kaula waduh asa nya asa teu geunaheun ngadengina oge wa auliyahi min ghairi judin wa tikrarin wa talumin nya bari jeung diajar ilmu henteu kitu nya diajar ilmu henteu kitu mung nya taminggu sanggamang sakali oge eueuh kitu komo unggal poe kitu tah eta teh emang bener tapi salah kos kitu teh nya wal kasbi wa yatalwa qala innallaha karimun rahimun walahu khazainu samawati wal ardi wa qala jeung nyarita eta si jalma innallaha deui kana sanyana Allah karimun eta anu bageur anu berehan rahimun tur anu ulas asih walau jeung tetep ka Allah khazainu samawati ari pirang-pirang gudang 7 lapis langit wal ardi jeung bumi wa huwa hanari Allah eta qadirun zat ala ayut li'ani kana ningalikeun ya Gusti Allah ni ka kaula ala kanzin kana hiji gudang minal kunuzi dina pirang-pirang gudang astagni anu teu butuh kaula bi ku sabab eta gudang anil kasbi tina kasab pakod pala makanya ta parantos midamal Allah dalika kana ningalikeun gudang liba di ibadihi kasawareh pirang-pirang hambana Allah paangta maka ari anjeun ida samita upama ngadenge anjeun kalama hadaini kana caritaan ieu dua jalma arojalaini kana dua jalma atau dua pameukeut makta maka kudu nganggap kembrung anjeun kumaha kana eta dua jalma pan tadi judulna hadis nabinya hadis nabi al qaisu jeung ahmak nya ahmak teh akalna sampurna nya anu bisa naon ngaran teh nalukkeun eta si jalma kana hawa nafsuna bari jeung ngamalkeun kana perkara sabada maot nya digawe eta si jalma kana perkara cawis-cawis kana sabada maot ayeuna ahmak teh jalma anu kemprung burung meunang pikiranna kurang normal gitu kurang normal teh kumaha hayang asup ka surga mah ngan cuman asbana nafsu hawaha watna Allahil amani kitu nya jadi nuturkeun bae kana hawa nafsuna bari jeung ngarep-ngarep ka Gusti Allah kana hasil mah hayang mun cengil tapi usaha henteu kitu disebutna ahmak ahmak tak nah nyaritana sok lalaluhur gitu nya pas tadi walahu wa qala inallah tah lamun urang ngadenge kaos kitu paang tak cik Imam Ghazali ngadenge kana cariosan dua pameuget anu tadi disebutan nya nu ti awal gitu nya ayuridu ayasiro pakihan terus nu kaduana naon tadi teh ayapido ala qalbi minal ulumi ma apado ala qulubi anbiya nya terus non jadi teh non innallaha karimun walahu wazainu samati wa huwa qad mana man yuridu mala eta duanya dua caritaannya dua nu tadi nya ayasiro faqihan fil umidin minggori ayu dari sailman jeung non
man yuridu malan petrukul harosata wa tijarah enak ala inna Allah ta'ala qadirun ala ayab bidola qalbi minal ulumi ma'apadahu ala qulubi anbiya. Nah gitu orang kudu naon ngadange kaos gitu kalamah hadaini rajulini istahmakta maka kudu nganggap kemprung uma kana eta dua cariosan anu tadi wasahota jeung kudu ngaguguyonkeun anjeun min huma ka ieu dua jalma sabab geus ngaran teh ngahampangkeun kitu nya ngahampangkeun kana hak Allah kitu nya wa ingkana jeung sanajan mencek bahasa urang mah di dunya teu sopan teh nya sopan da eta mah hak Allah serius teu meunang nyarios kitu keur mah urang teh kitu keur mah urang teh jelema doraka gue nyarios kaos kitu nya nyahoanan Gusti nya nyahoanan jalmi ahlina dina bidang ilmuna wa ingkana ma wasafahu min karomilai ta'ala wa qudratihi sidqan wa haqqan wa kadzalika yadhaku alaika al-babul basair fiddin kitu lamun tah teh mah nun jeung kudu ngagoyonkeun anjeun minhuma kana eta dua jalma dua si rajul teh wa ingkana lamun kaayan opo ma perkara wasofa anu nyipatan ye si dua jalma teh nan hukana eta perkara min karomillahi ta'ala tina berehanana Allah ta'ala wa qudratihi jeung tina kakuasaan Allah ta'ala eta sidqan memang bener wa hakon jeung nyata gitu berarti cariosan tadi emang bener jeung nyata gitu nya nanti ngarepkeun menteh mah jadi ahli faqih walaupun urang teu ngaji kana ilmu ngaji kana ilmu apa teu belajar acan bisa wae Allah mendetamanya ngersakeun jadi ahli faqih dina urusan agama walaupun teu belajar apa acan kana ilmu tapi eta teh batal bener mah bener gitu ya emang Gusti Allah mah bisa ngajadikeun bae kitu nya terus anu kaduana cariosan ala ayak bido ala qalbi minal umi apadahu mentah teh mah Gusti Allah mereka ilmuanana ilmu para nabi dibikeun ka kaula nya bisa wae gitu emang bisa emang bener emang hak pakadalika gitu nya kitu saperti anu carioskeun dieu ya da aku bakal nyengseurekeun nalika kanjeun arbabul basair sapa pira-pira jalma anu non awas paningali manahna bidini dina masalah agama ida tolabta di mana nyuprih anjeun al magfirata kana pangampura bigoy disain kalawan teu milampah laha kana eta perkara kitu nya ongko hayang menang magfirah Allah tapi tilok istighfar aja tapi embung nyumponan kana hak Allah anu geus ditangtukeun wajib ka manehanana tapi embung manehanana memperbaiki kana jalur dina hukum syariat jadi hukum syariat teu bisa diguguyonkeun hak Allah hak kurang sebagai hamba nya tuntut mah hak kurang sebagai hamba duh mendet namanya seueur anu katinggaleun dina hal kewajiban Allah anu kewajiban di Allah Subhanahu wa taala anu hakna kudu dilaksanakeun urang kuduna ngarasana laksa nya ulah nyebutkeun kitu emang Allah maha magfirah emang Allah maha rahim tapi urang teu layak nyarios kitu nya tapi urang mah pikiran kumaha carana Gusti Allah mukalawang magfirahna bari memperbaiki diri lain ngahampangkeun kana kabageuranana sareng kana non ngaranna teh kana kabageuranana sareng kana pangampurana dihahampang gitu nya abong kene Allah mah ngahampura ayo we laju gitu urang teh jadi teu ngarasa sieun kana berdosa teh jadi dorongan kana urang kana maksiat tah eta teh teu layak nya sebenarnya la ta'adab jadi teu gawe adab ka Gusti Allah
urang teh hamba Allah wayahnanya heuleuskeun hate urang wallahu taala yaqulu wa alaisa lil insani illa ma saa anu mantak meunang pangampura Allah teh eta yaqulu ngadawuh eta Gusti Allah wa alaisa lil insani illa ma saa Allah lambe marewa alaisa jeung sanyana kalakuan eta tetep lil insani henteu aya eta tetep pikeun si jalma illa terkecuali masa perkara anu migawe eta si jalma kana eta perkara mun teh mah urang butuh pangampura Allah kudu butuh atuh urang teh jiga nu butuh gitu kudu anu soson-soson ka urang kitu nya nu perlu pangampuran hayang dibuka lawang ieu tong ngalenya ngalainya teh kumaha nya waktuna salat nya asalna misalkeunna kaburangan bae nya gitu meneh dicegah waktu salat nya gitu berusaha mendapatkan perhatian di Gusti gitu nya tergantung berusaha lamun urangnya usaha hayang meunang magfirah Allah tapi urang hayang meunang magfirah Allah bari jeung da Allah maha hampura ieu alenya pas gitu mencek bahasa Arabnya alenya bari jeung teu ngamalkeun kana istighfar nya kana naon amalan syariat gitu. Wa yaqulu jeung ngucap ya Gusti Allah innama tujzauna ma kuntum ta'malun jeung ngucap jeung andika Allah Subhanahu wa taala innama tujzauna wallahu lambe muradi pastina dibalas maraneh kabeh ma kana perkara kuntum anu aya maraneh kabeh eta takmaluna migawe maraneh kabeh kana eta perkara kitu nya kudu sesuai lamun urang hayang meunang magfirahna Allah Subhanahu wa taala sakumaha urang hayang menang pintu kesempatan 2 kali kesempatan hayang menang kesempatan 2 kali bener urang teh ulang halenya ya kana pikeun bager ieu nya mah ieu mah kitu nya dilenya teh urang salah kasus kitu tapi urang kudu DP ya kesempatan 2 kali teh kudu dimangpaatkeun ulah dilalawarakeun wa yaqulu jeung ngadawa Allah Subhanahu wa taala innal abrara lafi na'im manane walambel maradi innal abrara sanyana nu mindamal kana kabagusan eta lafi na'imin non yakti dina pirang-pirang nikmat genah amun teh mah urang aya dina jalan kahadean gitu aya dina jalan kahadean aya dina jalan kabagusan bakal karasa nikmat bakal dibere nikmat anu ku Allah moal dipasikeun ka batur kana nikmatan eta sesuai jeung usaha urang mantengna ka Gusti ka kumaha urang ngajalankeun hayang meunangna non menteh mah rahmat atawa magfirah Gusti nya mengejarna kaos kumaha tadi sesuai ke nikmat eta oge jeung usaha urang bener-bener ya urang hayang meunang rahmat jeung magfirahna Allah kitu nya ku ngalaksanakeun ngaji nya urang riyadhah di pondok urang menteu riyadhah di pondok teh mah kitu nya riyadhah dina ngalaksanakeun salat berjamaah itunya riyadhah urang memperbanyak salat sunnah riyadhah urang kubentukna ngejar rahmat jeung magfirah Allah teh kunaon ku ngalobakeun maca Al-Qur'an gitu nya terus kunaon ngalobakeun doa nya anu kawarid di para nabi anu kawarid di nabi nya doana wa innal fujara gitu jadi benar ada yang menang magfirah Allah Subhanahu wa taala
nya lain bahasa nyebutkeun Allah maha ngahampura kana sakabeh dosa nu maksiat bari jeung kitu urang ngalaksanakeun maksiat pisan rasa kasieun kitu nya. Jadi teu aya sieun we dina ngalaksanakeun maksiat terus lepas nya. Kudu urang minta tulung mah urang ngarasa dina maksiat teh henteu aya sieun. Da aya tekad kadinya teh innallaha ghafurur rahim, innallaha rahimun nya. Aya tekad kadinya jadi we ngalaksanakeun dosa teh urang teh jadi wani. Tah ulah dugikeun ka kitu lamun urang ngarasa maksiat geus jadi wani kena bakal mungkin wani let we leungit imana. Nya mantak manda teh mah urang ngalaksanakeun maksiat bisi aya pikiran kaos kitu Gusti Allah Maha Bageun Maha Ngampura ieu nya ngampura dosa. Taulah aya tapi didinya di mana lamun urang keur kaayaan posisi dina keur milampah dosa atau keur maksiat keukeuh hate mah kudu sieun jeung muntang saraya ka Allah Gusti saresna abdi aya dina bendu Gusti kitu bari jeung hate teh ngarasa ngaket terasa sieun kumaha carana Gusti abdi supaya kaluar nya tina non ngaran tina wilayah ieu tina wilayah kamaksiatan ieu tina migawe ieu maksiat nya dina hate mah tinggalina ku batur mah jiga suseudian kitu nya keur maksiat padahal mah hatena langsa nya bisi ieu mah posisi urang terjerumus dina nalika urang keur teu bisa kumaha kitu kudu maksiat nya dina kondisina tah kitu hatena ulah nepikeun ka lepas hate mah kudu ngarasa sieun bahwa maksiat eta adalah murkana Allah urang teh sarua jeung teu adab ku Gusti Allah teu ngamalkeun kana adab syariat dina nalika keur ngalakonan urang maksiat kudu aya sieun walaupun urang teu ngalaksanakeun bari muntang saraya ulah aya pikiran innallaha ghafurur rahim Allah mah Maha Hampura ieu Allah mah kami kanya ieu bari jeung urang jadi mingkin wani kana dosa seolah-olah dosa eta teh lain murka Allah eta maksudna mah kadinya wa innal fujara jeung sanyanyana jalma anu bangkawarah fujar lapi jahim eta tetep dina neraka jahim teh surat mana aya sayanya dina juz innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim eta tetep dina neraka jahim ya gitu fa ita lam tatruk nah sorry Imam Ghazali maka di mana teu ninggalkeun anjeun asa ya kana leumpang di tolabil ilmi dina nuntut ilmu anu padoain mahsusun bidin wal mali jeung harta itimadan halna tetegenan ala karomi kana yen berehanana Allah pakadzalika makanya kitu deui la tatruk kita zawuda ulah ninggalkeun anjeun atazawuda kana bebekelan tazawud deh kana bebekelan lil akhirati pikeun ka akhirat wala tabtur jeung ulah suwung anjeun nya ulah kosong anjeun fa inna rabbad dunya kana sanyanyana anu ngurus dunya wal akhirati jeung akhirat eta wahidun ngan sahiji mung Allah na kitu nya wa huwa jeung ari Allah hal ari Allah eta pihi madin pangeran dunya jeung akhirat eta karimun anu berehan rahimun tur anu las kasih ka hambana walaisa yazidu lahu karamun bi taatika walaisa jeung teu aya eta nambahan lahu ka Allah karamun berehanana bi taatika ku sabab taat anjeun mun teh manya urang taat ya teu nambahan
ka Gusti Allah nya kana kamuliaan Allah da eta mah hak Allah kamuliaan walaysa yazid teu nambahan ku sabab taatna urang ku sabab taatna anjeun Imam wa inna ma karamahu jeung pastina berehanana Gusti Allah fi ayu yasira dina yen ngagampangkeun Allah laka ka anjeun tariqal wusuli kana perjalanan bisa nepi bisa sampai ilal mulkil mukimi kana karajaan anu tetep jeung pirang-pirang nikmat al mukimi anu tetep wan naami jeung pirang-pirang nikmat ada ini anu langgeng al mukhalladi anu dilanggengkeun bisabri eta kalawan kasabaran ala tarki syahawati halna netepan kana ninggalkeun syahwat ayaman dina pirang-pirang poe kitu qala ila anu saeutik nya wahada jeung ari ieu ngagampangkeun taat nihayatul karomi eta pameakanna berehan pala tu hadis maka ulah ngarentegkeun anjeun nafsaka kana hate anjeun bitahwisati batolina kana tetegenanana jalma anu ngalanggur nya ngalanggur itu jadi tujuan ibadah teh nya jadi tujuan waqat tadi jeung kudu nurut anjeun biulil azmi ka jalma anu ngagaduhan cita-cita anu kuat cita-cita anu kuat teh kumanya batina mantep amalna mantep gitunya nah kudu nurut magania antak bahasa buya gitunya iktadil amwat wala tatabil ahya tuturkeun ulama salaf ulah nuturkeun anu hariru gitu waqadi biulil azmi oh gambaran tinggali urang ningali gambarannya ulama-ulama salaf biulil azmi pengkuh gitu cita-citana walaupun dina hal talabul ilmi nuntut ilmu dugikeun kanya mama sempurna nya dugikeun ka hoyong disebutkeun jalmi atawa disebutkeun pangkatna santri kieunya sabab santri mah nya di mana urang tolak ilmu nurut kana pidawuh Gusti nuturkeun kana nyiar ilmu anu padoen eta dituliskeun di langit nantinya sagede pahalana nabi sagede pahalana nabi tuliskeun bahkan di alam di langit gitu mentak ku pohara gedena gitu nya padahal mah geus jadi ulama besar eta teh nya mah sempurna tapi nah soson dina nuntut ilmu padoain gitu jadi teu kahalangan ku pangkat teu kahalangan ku boga santri walau waktuna ngaji mah nya ngaji bae dasarua kumaha ngaji mah ari ngaji mah kewajiban fardu ain kewajiban fardu ain teh nya di sisi lain urang gitu intisyarnya ngajarkeun ilmu bari urang diajar gitu ulah nepikeun kah urang-urang geus ngajari ieu nya geus naon ngaranna teh geus eueuh wajib talabul ilmi baheula urang nya kudu jadi santri lae masa gitu jadi nuntut ilmu mah teu leungit ku pangkat teu leungit ku geus urang jadi ajengan teu leungit ku urang geus jadi loba anak buah misalkan jadi gengsi kana ngaji da ari ngaji mah lain naon ngaranna nuntut ilmu mah
nya eta hukumna wajib lain berdasarkan kabatas geus ayana urang pangkat atau urang ayana geus boga budak ngaji boga wajib geus ngagurukeun deui teu we ari wajibna urang neangan ilmu mah teu pegat minal di ilal ahdi kitu terus we entakan geus karot ge nya geus karot ge kitu we nyarok kitab kitu nya mawa kitab kalau di lembur teh jeung nganungkul misalkan gitu teh emang teu non ngaran teu mutuskeun nya kana nuntut ilmu mah teu mutuskeun teu putus kana kewajiban kewajiban teu putus kusabab hiji perkara terus lanjut sakit punya gedena mama semporoga yang kasebut genjal anu terus-terusan keur boga hanca nuntut ilmu tak kolot mah kitu nya hayang maot teh boga hanca ngaji kitu nya ngadares manaon we kitu nek sapina rek bidayah majmuatul rasail nek aya rek eueuh jelema nya misalkan urang ngajadwalkeun sorangan kitu njek mama ciplus teh mah boh jelema wae jeung tihang jeung tihang dibaturan jeung tihang gitu penting orang bisa maca bisa nuntut ilmu nya gitu da aya kayaknya kitab-kitab bisa baca mutolaah gitu wanuha jeung anu berakal minal ambiya itu geus ti pirang-pirang nabi nya ieu kudu nurutkeun anjeun teh ka jalma-jalma anu pengkuh teh gitu anu pengkuh cita-citana anu kuat jeung jalma nu berakal minal anbiya ti pirang-pirang nabi wasolina jeung anu saroleh kabeh mantap sok aya bahasa riwayat nya riwayat non zikrul anbiya sok kanjing nabi non nyaritakeun para nabi zikrul anbiya minal ibadah tetes bagian ibadah wa zikrus solihina urang nyaritakeun misalkeunana orang-orang soleh guru-guru urang terdahulu ulama salafnya tema tokoh-tokoh nu aya di urang nya dicaritakeun kurang teu dina kasolehanana nya misalkeun tokoh ulama besar Purwakarta Syekh Ahmad Bakri itu bagus Sayyidah Sengkut Tawama Cikulus atau seueurnya Mama Cianjur jeung sadayana nu aya di wilayah urang nu nyaho urang dicaritakeun eta tatanazzalur rahmah anu mantap ngadatangkeun rahmah supaya naon tadi teh iqtadi biulil azmi urang bisa ningali kana kapengkuhanana nya ningali kapengkuhanana kuatna dina nangtungkeun agama nya dina perjalanana rumitna atawa susahna payahna tapi tetap tegerna dina nangtungkeun agama wala tatma jeung ulah kasengsem anjeun diangtah suda dina hayang panen malam tazro kana perkara anu can melah anjeun teu urang can beplakan tapi hayang panen jadi seperti anu nyarita kos tadi teh ya maksiat bari ngagampangkeun kana pangampura Allah gitu jadi teu peplakan bari jeung hayang hasil dik dia agoknya sebagai jajar deui walaita man soma jeung pangarap-ngarap jalma man soma anu puasa eta si jalma wa sholat jeung salat eta si jalma wa jahada jeung perang ye si jalma wattaqo jeung takwa ye si jalma goparo maka ngahampura Allah lahu ka eta si jalma pahadihi jumalun tah ari eta adalah jumalun pirang-pirang naon ngaran teh perkumpulan mima tina perkara yang bagi anu misti naon antah pado ngaraksa anjeun anhu tina eta perkara jawari haka kana pirang-pirang anggahota anjeun ad-dhahirata anu dohir anu lahir ya salat puasa jihad takwa eta jumalun
pirang-pirang perkumpulan tina perkara anu perlu nya ngaraksa anjeun tina eta perkara jawari haka kana pirang-pirang anggota anjeun anu lahir secara lahir wa malu hadhil jawarihi jeung ari pirang-pirang pagawean ieu pirang-pirang anggahota innama tatarasyahu pastina timbul ieu pirang-pirang amal min sifatil qalbi dina pirang-pirang sifatna teh fa in aradda maka lamun karep anjeun hibdal jawarihi kana ngaraksa pirang-pirang anggota fa'alaika maka mistika anjeun bitatkiril qalbi alawan ngabersihan hate agetnya geus emah awak urang geus bisa diomean sina patuh sina tunduk nya kana syariat Allah nya pikeun ngabakti ka Gusti Allah. Nah giliran nu kaduana cek Imam Ghazali palaika bitatkiril qalbi maka misti anjeun bitatkiril qalbi alawan nyucikeun atau ngabersihkeun hate. Sabab di mana orang ngadegkeun hiji gedong hiji istana amarinya hiji amalan teh lain baturan keur ngabangun hiji gedong hiji istana bitatkiril qalbi perlu kurang dibersihan nya di jerona tah aya gunana fungsina ilmu tasawuf jeung eta kitu nya jeung ngatur anu aya dina jeroan urang kitu lain jeung ngatur batur lain jeung ngaturan jeroan anu aya di jero urang disebut ilmu tasawuf nya ilmu tasawuf lain jeung ngatur batur lain tapi jeung ngatur hate urang bisinan tajridul qalbina lain ka Allah ngaran tasawuf tan kitu hakikatnya tajridul qalbi ngawungkulkeun hate nya ila Allah ka Gusti Allah masih wahu asalian ti Gusti Allah digatkeun teh nah gitu naon aya riya teh aya ujub aya takabur yang sajabah tatiril qalbi nya sapukeun eta disebut tatiril qalbi kunaon nyapukeunana istighfar nya gitu istighfar jeung loba rasa kasieun nya hate ku tingkah laku dosa urang sabab titik dosa eta murka Allah nya teu bisa disepelekeun bitatiril qalbi bahwa taqwal batini maka ari ngabersihkeun hate eta adalah taqwal batin taqwa batin wal qalbu jeung ari hate wa al mudghatu ari hate eta dagang anu kira-kira sok dagang daging al mudghatu daging anu sakira sahwab alati idza saluhat anu upama beres ieu daging saluha maka beres biha kalawan sakabeh daging sairul jasadi sakabeh jasad gitu nya. Jadi ketika geus kurang diomean secara lahirna kataatanana terus kana kewajiban takwal batin ya takwal batin. Jadi mentete mah urang daek di sorban daek di sarung kepeci syariat Islam lah nya anu ilaharna popula di urang anu gamis tah pengkolkeun nya kumakena teh karna urang ngalaksanakeun sunnah lain karna ria lain karna ujub lain karna urang takabur tapi karena naon ngalap kana pasunahan ya ngalap kana yen urang teh ittiba'u sunnah nurut ka Kanjeng Nabi lain jeung ustaz ya sorban jeung umat muslim anu nurut ka Kanjeng Nabi sabab pada melan Kanjeng Nabi sok nange sorban gitu nya sok nange peci nange omis mendi urang mah nange sarung nya nya eta teh kalakuan sunnah
niatkeun kurang teh tajdidul qalbi. Ieu abdi niat ngange sorban, ngange peci atau sarung nya pantes kan nya nek ibadah mah karena non ngalap berkah non ngalap kana parentah nabi nya ngalap sunnah kanjing nabi sunnah karena Allah taala. Nah gitu jadi hari diniatan kok bener kan hati urang mentah ya mah isi keur make sorban aya ria nya kari diomean ria nya lain memponis batur tapi kudu kurang diomean diri sorangan. Oh iya urang make sorban teh astagfirullahaladzim Gusti abdi salerusna mah ngangge sorban ieu teh karena Allah karena Gusti nya nurut itibau sunnah ngalaksanakeun sunnah nabi dikitu omean sorangan gitu. Gitu lain orang ngacapluk ka manakar gitu. Wal mudghatul lati idza saluha biha sairul jasadi. Jadi ketika eta daging anu sapuapeun ketika beres eta daging saluha biha sairul jasadi maka bereslah kalawan eta daging apa sairul jasadi sakabeh jasad. Wa idza pasadat jeung di mana menuksak ieu daging pasada biha maka ruksaklah biha kalawan ieu daging sairul jasadi sakabeh jasad. Jadi ketika orang bisa memponis diri sorangan nya nyata ku ilmu tasawuf teh banggalah katanya faza man tabattala beruntung eta teh berarti al falah teh hayya alal falah teh anu bisa nyokot keuntungan anu bisa ngadidik dirina gitu eta geus bisa memponis kana dirina sorangan ku ilmu tasawuf. Ye seteh ujug ye seteh ria nah lain jeung dikabatukeun tapi jeung dikasorangankeun nya bari jeung urang teh ngalaksanakeun sunnah da ieu teh disorban sunnah ngangge peci sunnah nya kalakuan pasunahan anu geus aya kurang teh dilaksanakeun bari kurang dibebener fa'alaika bitatidil qalbi kitulah nya sakumaha bidauh Imam Ghazali eta teh disebutna naon takwal batin kieu nya takwa batin wal pastagil saeutik deui maka kudu katungkul anjeun bi islahihi kana ngabereskeun hate ieu katungkul bereskeun hate sorangan gitu lain bereskeun batur ari ilmu tasawuf ilmu sorangan ieu bisi teh carekan ku sorangan lain nyarekan batur gitu. Jadi ilmu tasawuf fungsina jeung ngatur diri sorangan bislillahihi ditasluhabihi ya, supaya beres kalawan hate sia Maria kasorangan teh sia mau ujug jadi dibersihan ku sorangan sabab nu ngabangun gedongna urang ya, ngabangun amalna urang tah bersihanana kurang deui ditasluh supaya beres kalawan hate opo jawarihuka sakabeh anggota anjeun itu wasolahu jeung ari beresna hate etanya eta yakunu aya beresna hate teh bimulazamatil muraqabati eta kalawan netepan ngahadirkeun hate ka Gusti Allah nya disebut muraqabah teh ngarasa diri bahwa yang diri urang ditinggalikeun ku Gusti Allah secara urang keur nemrak atau keur cicing batur muraqabah jadi netepkeun diri hate urang ngarasa diawasi ngarasa ditingali ngarasa diperhatikeun ngarasa non dihadiri ku Gusti Allah itu sebenarnya muraqabah jadi asasieun da urang teh didikeun hate urang nya muraqabah dilazimkeun hate urang teh bawayeun keur ditingali ku Gusti Allah
terus lamun can hadir terus-terusan bahwa yen urang teh ditingali ku Gusti Allah eta teh muraqabah. Lamun urang can bisa non can bisa cek dina ihsan teh non antak budak nya kana yen seolah-olah urang ningali Allah tah dina muraqabah balikeun sabalikna lamun urang can bisa seolah-olah ningali Gusti nya nah gitu pake muraqabah terus-terusan nya urang pageukeun hate urang bahwa urang teh keur ditingali ku Gusti Allah. Nah tadi sebenarnya muraqabah terus gitu ye urang teh keur ditingali ku Gusti Allah ye Gusti Allah innallaha alimun bizzatis sudur gitu. Jadi kudu terus dipelakkeun eta teh kudu terus dipelakkeun sehingga urang teh timbul aya khaufnya. Nah eta hasilna muraqabah terus-terusan bahwa yen urang teh urang teh keur ditingali ku Gusti tangkeke dengan tersendirina nya insyaallah terus-terusan kurang dipelakkeun eta nu ngaranna muraqabah. Al qalbi masil qalbi wallahu a'lam. Alhamdulillahnya terus tamat ye qaul awalnya pantun anu al qalbi masil qalbi kamari jawarihnya fi masil nabi masil qalbi insyaallah. Mudah-mudahan diberi kesehatan urangnya diberi kesehatan diberi taufik hidayahnya ngaji mah terus kurangnya dijalankeun walaupun urang can sapenuhna bisa ngamalkeun kadang aya nu hati kadang ketika urang keur ka hati buru-buru syukuran ka Gusti Allah ketika urang can ka hati nya urang tanyakeun deui subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka